Nada ako sa preso ng kagus
Baik, dan alhamdulillah kayaknya ulang tahun aku Bapak Penghenti Desa Cibereket Tegal. Ulang tahun itu Pak Kades. Anu besar ke Pak Kades sareng rencanana sim kuring tos ka ulang deui. Sikituna satukang panginten berenang ayeuna pakarya sareng reng-renganana mudah-mudahan anduna cing dilancarkeun dinu sagala rupuna sareng reng-rengan sadayana bareuna atuh ujang warnan dibawa ka dieu teh lain boga pangabisa bisa naon bisa ngalaku Dani Hadi, alhamdulillah Pak Kades biasa naon dengan ayeuna urang pangaoskeun kangge Pak Kades, urang doakeun Pak Kades. Oh, itu lah jangan. Bisa eta tah. Eta sampai. Urang ngadoakeun heula Pak Kades jangan namanya supados Pak Kades teh dilancarkeun urusanana sareng segala rupina. Atuh meureun lamun tos dipangaoskeun mah ku ujang. Mudah-mudahan ada penonton sareng Pak Kades nyawer. Atuh duit mah. Keprok lah keprok. Keprok. Pak Kades sudah ujang rek ngaos, sudah yang ujang biasa ngaos mah sudah. Oh, ngalah tuh tahu yang beli heula ka Pak Kades. Mun beli heula ka Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bener teh asalnya. Sok atuh sila. Bade ngaos Pak Kades cenah ujang teh yo. Cing sok urang dangukeun ku sadayana. Ngamangga. Ayah tu Pak Kades eta.
Tunggu 10 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi. Siap-siap kasih jalan untuk bangsa Dharma mengakhiri